Cik. Waalaikumsalam. Aya naon teh? Cik, abang aya teh nya. Duka pugu teh teu aya. Mau kemana nya? Ngomong nama ya bisnis tentang empang sarang terminal. Terminal bis. Sanes, terminal listrik dari rumah ke rumah. Santai teh, cari-cari. Ada minum naon teh? Aya kopi, teh manis, jus oge aya. Naon we teh mah? Mun aya jus oge teh naon? Nyantos satunya, tungguan heula kedap. Mangga teh diheut. Nah geuning jus teh bodas kitu siga cai jampe. Ayeuna cuma cai bodas teh. Jadi teteh sebenarnya ya naon? Teteh nuju bingung. Bingung kunaon sih teh? Coba tarik di dia. Salah naon diri teteh teh? Menggal buka kabogo sok disekukeun amang teu diduakeun. Ya susah teh milarian nu setia teh. Bahasa kamari menang nu setia di Lazada ongkirna mahal. Aduh, panas didangukeun. Lan. Bade ka mana? Ka dieu lah mampir. Rek ke warung teh, rek beli susu dititah ku mama. Pakai saha emang? Kangge Adi teh. Emang teu ngangge asi gitu? Henteu teh, teu beukieun. Nah, tuh teu beukieun. Susuna bau rokok teh. Haduh. Naon teh? Lu teh sarua bau rokok? Henteu. Entah tuh teteh mah cuma bau permen seetik. Ambil manis-manisan. Nyata satu teh pada ke warung heula nya. Nyata sujud atuh aya wae nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap, kompak. Aya naon Pak RT? Iya, arek ngadata warga nu tidak mampu. Emang loba warga nu teu mampu kitu Pak RT? Mangga Pak RT cari keula atuh. Justru eta teh tingkat ketidakmampuan warga menurun. Emang bener Pak RT, emang menurun. Saheula RT na. Bener Pak RT, menurun ke anak incu urang. Oh bener. Yang terus bade keliling heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar RT semput. Yang satu tetep bade pamit heula. Nuhun geus dibere cai bodas sungkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa ngomong nama ayah naon? Saheula RT na. Good. Nyata satu teteh bati pamit heula. Makasih. Itulah tukang. Mantap, kompak. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Teh Nini tanya naon?